nu sering kukula dicaritakeun mun jelema boga pikiran manteng nafakuran nu opat perkara bakal salamet. Hiji rezeki urang moal ku batur kajen ku kumaha. Yakinkeun eta nu urang bagian urang nu geus aya tulisanana tertera di Lauhil Mahfuz moal ku batur. Nomor kedua amal nu geus ditangtukeun ka urang kawajiban ka urang teu bisa digantian ku batur. Kudu ku urang bae. Nomor katilu Allah terus-terusan neuleukeun urang teu pernah nundutan Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, teu pernah jadi urang kamana bae kadeuleu kok yakinkeun. Kemudian nomor kaopatna sing yakin bahwa ajal nungguan urang. Tah mun urang eta opat di pikiran bae ku urang di tengah-tengah diasupkeun ka sanubari, urang bakalna nambah keyakinan ka Allah, nambah giat ibadah ka Gusti Allah, nambah mantap. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Urang dibere nikmat ku Gusti Allah, dibere hujan, dibere tararis. Nganai jelema mah eueuh meujeuhnana, dibere panas amat, dibere hujan bae, tiris amat, eueuh meujeuhnana. Setungtung teu make tauhid tetep hate ngarasula bae. Tapi lamun urang make perasaan keyakinan tauhid ka Gusti Allah nu selalu nemah ayana ngeunaheun bae. Dibere panas ai panas nu saha nu Allah ngarasakeun panas ka urang, nikmat perasaan. Dibere tiris ari tiris nu saha nu Allah, masih kene karasa urang dibere tiris. Sebab nu teu normal mah dibere tiris karasana panas, dibere panas karasana tiris, eta teu normal ngaran. Jadi urang mah dibere normal ku Gusti Allah. Dibere hujan ari hujan nu saha nu Allah kama maha kawasa. Nurunkeun hujan urang bisa menikmati hujan, selalu nikmat. Terus bae papasten Allah unggal poe terus berputar, jam terus berputar, berang peting geus ulah mikiran nu kos kitu. Nu kudu dipikiran mah perputaran waktu teh mengejar ajal urang, tah eta geus datang ka mana dedeketan urang jeung Allah. Mun urang geus ngarasa deukeut jeung Allah, untung gede. Kumaha cenah karasana kiai deukeut jeung Allah? Atuh ai deukeut jeung Allah mangeunaheun kos urang deukeut jeung bebeni. Nikmat jas ngecrek hujan teh teu karasa. Di kuburan duduaan, waduh ngeunaheun jas. Sangkilang aya momonon tetep ngeunaheun bae. Nikmat tah jeung Allah makomo lantaran Allah manubogaan. Geus komunikasi jeung Allah teh salat teh ngeunaheun. Jadi lamun aya jelema tinggalin tahajud teh penting teh isuk-isukna ceuri.
antara nu biasa ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah duh aya naon teu keur penting mah teu hudang teh ceurik nu mentak osok ditambal beurangna nu biasa penting salat tahajud 6 rakaat misalna teu salat teh keur penting beurangna ditambal 2 kali lipat jadi 2 kali genep ditambah jeung 2 kali genep eta jadi 24 nambal salat tahajud keur percis kos urang bae kitu teu percis dasar urang mah teu hudang teh sugan ieung-ieung teu urang teu boga perasaan kumaha urang mah hudang sakitu teu hudang sakitu atuh ieu mah naon bedana jeung kebodongkol tuh beda jeung kebodongkol janten bakos kitu atuh tuh eta lah. Jadi atuh nikmat deket jeung Allah maca Quran ngeunaheun maca sholawat nikmat salat ngeunaheun ngadengekeun ngaji ge ngeunaheun tiis tentrem reup malah mantepkeun urang baralik ulah diudangkeun engke ge nya ngomong sorangan barang hudang kieu sakedeungna teh ngaji. Aduh. Tah jadi ieu perputaran waktu teh horeng keur mengejar ajal lantaran nu sering kukula dicaritakeun mun jelema boga pikiran manteng nafakuran nu 4 perkara bakal salamet. Iji rezeki urang moal ku batur kajen ku kumaha yakinkeun eta nu urang bagian urang nu geus aya tulisanana tertera di Lauhil Mahfuz moal ku batur. Nomor kedua amal nu geus ditangtukeun ka urang kawajiban ka urang teu bisa digantian ku batur kudu ku urang bae. Nomor katilu Allah terus-terusan neuleukeun urang teu pernah nundutan Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum teu pernah jadi urang ka mana bae kadeuleu kok yakinkeun. Kemudian nomor kaopatna sing yakin bahwa ajal nungguan urang. Tah mun urang eta opat di pikiran bae ku urang di tengah-tengah diasupkeun ka sanubari urang bakalna nambah keyakinan ka Allah, nambah giat ibadah ka Gusti Allah, nambah mantap. Ieu nu mantak daek nongton TV teu asa dideleukeun ku Allah. Nu mantak kurang daek ngridit ta eta teh teu boga rasa bahwa urang keur ditungguan ajal dideleukeun ku Allah. Mun boga pikiran kieu aing ngridit sabenerna masalah ye. Duh mun isuk paeh aing kumaha? Beuh dibeulem ieu aing moal daek ngridit. Ih, pan ieu rombongan bangsa jelema paroho kabeh ieu kabeh. Ja motorna ngridit kabeh, Pak. Ya Allah, ya Rabbinya, coba tah perhitungkeun ku urang, tapakuran ku urang. Abeh makin hari makin deket jeung Allah, makin membaik, makin mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuh ngarasula dibere sehat, hari nu boga sehat saha Gusti Allah keur dibere rasa sehat. Dibere muriang ainu boga panyakit saha Allah boh ieu urang dibere deudeuh jeung nyaah ku Allah sehingga titah ngarasakeun panyakit darah tinggi.
dikurangan temenang ngadahar daging B, temenang ngadahar sop kambing, temenang ngadahar jeroan, temenang ngadahar lauk asin, temenang ngadahar uyah. Padahal maning dikieukeun aing geus loba nu dilarang lah, maningan ditapakeun bae. Batur mangga hajat tapak tina daging, tina lauk, tina seges, sakalian aya panyakit aing mah tapak bae. Kitu kuduna. Iya mengendahan sial-sial tinggi awak. Aduh, jabatur nu saumur jeung aing sararehat aing kunaon dibere gering, teu jujur teu adil ya Gusti Allah. Ya Gusti Allah ka aing mere panyakit bae kunaon nya batur tuh bere panyakit mah nya maloba duit ka dokter ge. Aing mah ja ieu sakieu susahna dibere panyakit pohara amat awas ya ku aing Gusti Allah. Je, sakieu mah kotok baru diawas-awas. Je, sakallah teh si budak ngomong sangeunahna sanajan teu ngomong kerteg hati Allah mah nyahoun. Nyahoun Allah masya Allah tah urang perbaiki eta supaya mantap. Je eueuh nu kaluar tina gerak Allah, eueuh nu kaluar tina kudrat iradat Allah, eueuh nu kaluar tina kahayang Allah, eueuh kabeh teu kaluar tina kudrat iradat Allah. Nyaho urang lamun keur ngaji tauhid mah nyaho jasa imimiti wujud kidam bako mukhalafah lil hawadits qiyamu binafsi wa daniyat kudrat iradat ilmu ayat sambah hafal. Percaya nganu encan teh yakin. Eta teh neangan ilmu yakin mah sebab teu bisa diteangan ku kumaha tama pamere Allah ngan urang usaha memperbaiki diri. Jelema anu ngridit berarti teu percaya, eta teh ngaranna teu boga kayakinan. Ukos jelema ku tatang koteteng terus berang jadi peuting-peuting jadi berang neangan dunia bae, eta ngaranna kurang kayakinan tina pamere Allah. Tina galikus kitu bae eta mah. Di jelema nu yakin atuh tenang bae, ai bagian urang mah tetep ka urang bae. Takos kitu tah jadi ai percaya ngan yakin nu encan aya. Eta takos kitu tah. Tak seringan gara udang peti. Yuk bari nonton TV. Coba ge. Lain tambah yakin tambah bok-brok. Urang kitu menghadapi haul, alhamdulillah minggu kamari sanajan hujan ternyata hasilna alhamdulillah mak loba jeung saeutik urang mah sarua bae. Naon mentak sarua ya tuh dek dibelikeun ka daging ka lauk ka sakitu-kitu kae. Nu merena ente nu ngadaharna ente. Atuh teh sabure ente bae. Sagut pautan ngan sakadar ngalaksanakeun doa. Tapi Allah ngagerakeun minggu kamari menang 27 juta. Sanajan hujan. Kuali leuwih parah deui hujanna. Wallahu a'lam sabodo wae. Tapi anu geus bisik-bisik nungtun geus aya sabaraha urang teh urang Kendal hiji. Cikarang, orang Tangerang, orang di urang ye, orang sekitar Pasar Kemis, Kecamatan Jati aya nu geus mondok mawa cekeun ieu, aya sukuan. Hayu bisi mau jahe bae. Aya sukuan ya Allah ya. Jadi orang putaran minggu kahiji kamari tinggal minggu ieu. Berarti tinggal ngitung bae 5 minggu deui. Lamun jadi endek ngundang keturunan Tuan Syekh Afifuddin, cucu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu.
lamunnya bisa jeung sempet kerek aya pertemuan di Kuala Lumpur enak gitu di bulan Januari ieu bakal mengisi pengajian di Kuala Lumpur rek datang kemudian rek diundang geus ari kabar melalui angin mah melalui angin ditelepon nyana keur ningalian jadwalna ke bertemu heula beuh lamun jadi masalah maksudna udah naon ngan sakadar urang mabil barokah kuturunana supaya urang leuwih mantep di aku kutuan Syekh Abdul Qadir Al di aku kutuan Syekh hatunya ge cucu Kangjeng Nabi leuwih di aku deui ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu di aku ku Kangjeng Nabi berarti di aku ku Allah lamun geus di aku ku Allah geus lah cek Allah teh geus kasar oge bae cek malaikat ke heula cenah ieu loba dosa kajeun sakit itu geus saditukeun bae geus lah dosa satak satik bae geus henteu ciri mah rada gede gaya kajeun gede geus terus mah tah hayang kitu tah urang teh masyaallah tapi salat mah tetep kudu ya Allah teker cerita murahna Allah kos kitu maha murah Allah ngarizkian boro-boro anu iman nu kafir ge dirizkian murah jasa boro-boro nu sok tahajud nu molor we ge dirizkian we boro-boro nu sok ibadah nu mayan koprok ge dirizkian kene lah kalau dirizkian we lanan ka perhitungan mah kumang ka we lanan eta murahna Gusti Allah geus kamurahan Gusti Allah lain bae di dunia di akhirat bakal leuwih nampak tina 100 rahmat Allah kakarak hiji nu dikadunyakeun geus sakieu karasana ku urang 99 rahmat ke diterapkeunana jaga di akhirat boh ku ari hiji bae ge hiji ka maung-maung dibere rizki ka orai koros dibere rizki tuma dibere rizki dipake ka dedeh jeung kanyaah ku Gusti Allah kakarak hiji nu dikadunyakeun geus kos kieu 99 keneh engke mantap ge asana ieu mah ka sorga kabeh asana kajeun ngeridit ge ka sorga kabeh geus tambah deui kreditan terus eta ngan nalika urang ngomongkeun nyebutkeun kejemna Allah boro-boro dosa ngeridit boro-boro dosa maling hiji bae ge hiji leutik nuku kula sok didongengkeun teh hiji jelema ngaranna Hisan ditanya begitu geus maot kumaha pertanyaanku berbo mantep jasa di aku ku Gusti Allah ju alhamdulillah ngan teu waka menang ka sorga emang kunaon ieu kula teh apan kuli panggul tah meujeuna keur manggul tah eta nyokot hiji jang nyeuhi eta teu menta ridona deui eta kula eta bakal dihisab eta doang berat cenah caknya jang nyeuhil doang atuh komo tanda tangan MM-an tamang geus lain neraka deui raka bae geus tamang ngarebekna ge meureun kumaha meureun atuh sagede ceuhil bae kitu komo maling sendal di masjid sendal kulit teh aduh eta keur carita kejemna Allah mantap galak aya di Allah nyaah aya di Allah mantap ulah ngandelkeun amal urang ka Gusti Allah mah teangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala model ku ari Gusti Allah be sebenarnya masih cenah ngaringkuk di imah tapi siang ngaji bae ngan aing nyaho rindu ka tukang uduk sia kayawan ku Gusti Allah lain ngaji sia eta masing-masing dah cek Allah bos sakitu di imahna keur meujeuhna anu terus hujan tapi siang bener-bener rek neangan ilmu geus lah aing pokona moal neuleuh ku kumanah mah ridho bae ka sia tak eta tah nu diarahan ku urang ridho Allahna
Masya Allah karimnya mual kebel orang hirup di dunia orang neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana jelema ekir dipanggul di ais ditutupan dilipat-lipat make sampi gadele lantaran diborongkos diborogodot make samping dianggap ku Ki Zaid eta mah jelema teh geus koit geus paeh Ki Zaid lantaran boga permasalahan jeung eta jelema disabet bae geus ku Ki Zaid potong leungeunna waktu reaksi kabeh nu ngaisna kabeh newok ka Ki Zaid newok usulkeun kana boga hukum melalui polisi dibawa ke meja hijau sidang di kejaksaan. Zaid, ya Pak, kamu telah menganiaya yang bernama Umar, betul? Ya Pak, saya ngaku. Kamu tahu tangan Ki Umar patah? Ya. Nah, dengan demikian tangan kamu pun harus dibalas kembali, harus dipotong. Nanti dulu Pak. Emang kenapa? Saya tahu itu Ki Umar udah meninggal Pak, mati. Kenapa kamu ngatain mati? Itu kan di Borogod dia. Cak Hakim apa itu Borogod? Ternyata Hakim lebih bodoh dari saya. Nggak tahu Borogod acan. Bahasa apa itu? Kayak bahasa Urdu kedengerannya. Bahasa Inggris bukan Arab, bukan itu Borogod. Bahasa barbar Pak. Waduh, bisa dinasionalkan itu Borogod. Nah, cek kula, cek Ki Zaid tiap eta wae jelema pae, geus jelema pae makan geus urusan atuh. Ku kaserangan keheul kula ka Ki Umar ya, kula teh Mas. Ternyata cek anu ngais teh Ki Bakar teh eta teh dek dibawa ka rumah sakit. Tala tuh dibungkus. Nu mantak dibungkus hujan ngecrek bego. Jadi hirup kene, lain hirup-hirup deui, hirup. Ya bohong. Sebab ku aing kadeuleut mah kos pocong di dieuna. Jadi berarti paeh teh mah kajian ku kumaha ge. Buktikan. Begitu dibuktikan bener hirup. Sial cek Ki Zaid teh atuh. Sugan ieu mah paeh. Tah eta Ki Zaid menganiaya Ki Umar motongkeun leungeunna nu disangka-sangka ku Ki Zaid geus paeh ternyata hirup keneh. Nu mantak ku Ki Zaid disangka paeh lantaran diborongkos di Borogod ditutupan sakumaha nu paeh bae ternyata horenganan dengan alasan gerimis. Bisa dipahami, bisa diterima alasan tersebut, dibuktikan horenganan hirup keneh kumaha tah pacecok di meja hijau teh tetap cek Ki Zaid tama paeh cek Ki Bakar hirup cek Ki Zaid paeh hirup udah ribut di dieu cek Hakim tah eta pacecok macecokkeun antara hirup jeung paeh di meja hakim. Bisa dibuktikan? Buktikan Ki Umarna. Andai kata teu bisa dibuktikan lantaran Ki Umar di rumah sakit, kemudian di rumah sakit jauh misalnya komunikasi nah iya antara dua pengakuan. Satu, Ki Zaid sebagai penganiaya mengakui dengan sangkaan berat Pak bahwa nukos kitu mah paeh, tapi cek Ki Bakar sebagai wali na hirup mana nu kudu dibenerkeun tah ka nukos kitu geus anggeus. Beres geus teu kudu hese beleke hese capek neangan deui permasalahan geus komplit urang teh kuari tinggal mukaan kitab bae geus teu kudu ngaijtihad sanajan pintu ijtihad dibuka lebar sampai kiamat tapi saha jelemana nu neuk mampu ngaijtihad lantaran minimal 12 pan di luar kepala kos urang bae gitu di luar kabeh pan urang
kepala teh maksudna malakat sifatun rasihatun fin nafsi. Jadi geus nancep jasa 12 pantea. Kemudian nganyahokeun kana rijal hadis. Nyaho ka ngaran sebagai perawina, nyaho ka umurna, nyaho masa hirupna. Babarengan jeung Kangjeng Nabina sabaraha taun. Kemudian sehari-harina kumaha manehanana loba ka pasar, loba ka kebon, apa loba jeung Kangjeng Nabi harus diketahui rawi-rawi hadis seperti eta supaya jelas riwayatna hadis nu dicaritakeun ku si eta pasti benerna jatuhlah ke kana sahih. Pan urang ge kieu ye lamun dicaritakeun ge. Weuh, di dinya tadi Pasir Gadung aya nu tabrakan. Bener tah? Bener. Sia neuleuh apa cenah? Cenah. Cak satu sia. Cak babaturan aing ngaran si Arif. Si Arif dipercaya sia mah. Kurang sok kitu, Pak. Emang kurang gedebul si Arif. Kurang teh asal geus kaluar ti si Arif teh geus percaya lantaran urang teh geus sering jasa nyaho bohongna. Keur benerna dibohongkeun bae. Tak eta teh rawi hadisnya kos kitu tah. Urang kudu nyaho tah. Seluk beluk tingkahna tah eta teh geus dikitabkeun rawi tingkatan kahiji, rawi tingkatan penengah, rawi tingkatan terakhir, rawi ula, rawi wasat, ausat, rawi adna eta kudu nyaho lamun urang deuk ngaijtihad hadis. Lamun deuk urang ngaijtihad kitu Al-Qur'anul Karim eta rawi hadis bae sabaraha nyana talar hadis teh jumlahna tah eta kudu dikajahokeun ku wari deuk ijtihadan. Pago sakola kakarak di geus deuk ijtihad ka dieu sia ku aing dipantaukeun sia ku aing geus teu kudu ijtihad baca kitab bae hese cenah maca kitab mah atuh boro-boro ijtihad jadi babuk sia ku aing geus teu kudu ijtihad sebab ceuk ulama bulak-balik deui bakalna ka mazhabul arba'ah. Urang kuari deuk da ijtihad hasil ijtihad urang mun teu ka Imam Syafi'i ka Imam Malik akurna mun teu ka Imam Malik ka Imam Hambali, lamun teu ka Imam Hambali ka Imam kitu Hanafi, bulak-balik di dinya bae tuh. Ternyata horenganan bener ka si Hanafi tukang lauk teh. Eta tah moal kaluar ti dinya coba gen mantap nu mudawan ngan sakitu tina 10 mujtahid mengkerucut jadi 8, mengkerucut jadi 6, mengkerucut jadi 5, mengkerucut jadi 4 sehingga Imam Ghazali bae teu termasuk mujtahid mudawan. Tuan Syekh Abdul Qadir bae fikihna gunyah teu termasuk mudawan. Nu 4 bae kurang kumaha. Imam Kusyairi ngarang kitab tapi henteu mudawan. Nu mudawan mah nu 4 bae disebut mazahibul arba'ah. Sok geura saha nu deuk ka ijtihad moal kaluar ti nu 4. Nu mantap geus bae atuh ulah adigung teh jeung sombong-sombong teh datang ka henteu mengakui. Sok sia ijtihad moal kaluar ti nu 4. Cenah ayeuna mah aing mah ijtihad sorangan teu kudu usoli salatna. Atuh tah usoli mah tah kabeh di luar Imam Syafi'i mah teu usoli. Henteu usoli kabeh datang gek. Allahu Akbar. Atuh jadi urang gede kitu atuh masalah. Masalah asal make mazhab saha. Kitu cenah aing mah moal kunut neuk subuh, salat subuh moal kunut. Boro-boro kunut siapa salat ge henteu. Atuh aduh kakara kunut atuh. Coba Hanafi mah teu make kunut, Syafi'i mau ke kunut soteh, Hanafi mah henteu. Dia dek lompat ka mana coba? Hayu dek lompat ka mana? Masya Allah kari. Urang asyhadu an la ilaha illallah trek manteng kieu. Tapi kapan Imam Hambali mah sunah di kieu-kieu. Dengan dalil bahwa Allah teu ngabogaan tempat di mana bae. Di luhur aya, di handap aya, di kaler lain, di kumaha pokona mantap diputer-puter kos kieu. Tah, eta teh kapan? Kitu Bandung tah mata. Nu kos kitu Persis tah kikituan eta. Ai urang mah ieu mah anteng nu dihandap kikituan. Tah mah teu asup madhab kos kitu mah tah mah. Aduh, Masya Allah. Aya utek-utekan eta. Teu bareres jasa. Ngaku bae sapeing utek-utekan. Nah ieu masalahna kodam malpupan di mana-mana motong nugal ki Zaid
kaki Umar nu dilipet-lipet di borongkos ternyata sangkaan Ki Zaid mah memang Ki Umar maot banu masalah maot mah ngan gaya be urusan penganiayaan terhadap jelema maut kumaha engke ngan urusan kisos teh da eta teh dibawa ke meja hijau di sidang geus pengakuan Ki Zaid bahwa Ki Umar geus maot, pengakuan Ki Bakar sebagai walina ieu hirup keneh, mana nu kudu dibenerkeun Siddiqul waliyu, benerkeun Ki Bakar sebagai wali Ki Zaid. Ki Umar cuman biyamini sumpah nurutkeun cekaul kulantaran disumpah dae Ki Bakar wallah beres sumpah lakukeun kisos terhadap Ki Zaid potong deui walau qata tarafan wa zaman aksahu fal mazhabu tasdiqu in an kara asla salamah. Ki Zaid boga masalah jeung Ki Umar, ternyata Ki Umar teh katarajang panyakit stroke. Cuman dedengean Ki Zaid doang bahwa Ki Umar teh katarajangan stroke sehingga kempleng leungeun anu katuhuna teu aya daya dirubah ge teu bisa. Ai musuh malamun ngadenge aya batur setruk musuh teh seserian urang ge lamun ngadenge batur teh setruk urang bungah urang teh hakikatna memusuh jeung nya mun urang aya anu ngabejaan sia nyaon teh ka Ki Arif nyaho si Arif nyaho setruk ku Arif setruk oh alhamdulillah musuh eta kajen gukongan tapi nu setruk masyaallah karunya amatnya kayak kuaring atuh dilayan dek dibawakeun obat lain musuh tamang mun kieu mah kayak kuaring dilayan dibawakeun racun musuh tamang itu mah jelas surah ngadenge saja teu geus sarwit di Cikupa nyaho setruk hadege sakunaon hadege daekeun ka aing ieu musuh berarti kan bosuh kajen gue temu urusan trisno tamu urusan cintrong kabar jadi kayak kajahokeun musuh wakos kitu bae Kiai anu di rumah sakit Kiai anu di rumah sakit ada lah bae musuh tak kajen gukongan musuh boga masalah berarti tah jeung Kiai mangkuna gitu kerbuludan nyerekan aing nya geus ada ge paeh lah musuh tetek kos gitu. Iya baca ulang-ulang aja yang kena musibah kurang bunga kurang terjadi udah naonan ini kalau kurangnya itu ngangkat barang di pam limbah rebut karung jangan ngintip gitu sudah diambil kita ke sesuai bener biar waktu KB untuk menyanyi dibawa ke meja hijau terbal aduh saat wali
Nama Anda Zaid, betul Pak. Alamat Terep, ya. Betul. Jawara Malulu Pandit Terep. Ini lamun Cilongok gitu, tapi Cilongok mah ahli ibadah kabeh. Hiji doang nu babok, hiji dua lah kan. Jeung anak buahna udah loba. Insyaallah ya orang. Nah, nu dia ucapkan ku Kangjeng Nabi geus araraya, tanda-tanda akhir zaman geus dereh deket kana turun Imam Mahdi ke bakal ambalayah nu mabok, ambalayah nu zina, ambalayah pamalingan jakwari. Allah, Masya Allah. Ribut pamalingan, kunaon loba nu maling? Anak urang nu malingna. Sial jasa. Ribut nu zina. Orenganan anak belendung. Na'udzubillah min zalik wa min zalik, ngalindung urang kabehan ka Gusti Allah supaya diamankeun, disalametkeun tina mara bahaya jeung dosa. Kamu betul Zaid? Ya, Pak. Terus asal betul. Menurut laporan dari pihak korban bahwa Anda telah menganiaya yang bernama Umar di warung kopi, betul? Iya, Pak. Kenapa Anda bisa melakukan penganiayaan terhadap Ki Umar? Dia lebih dulu Pak menganiaya saya. Motifnya apa? Karung saya diambil, Pak. Karung di mana? Karung di pabrik. Punya lu apa punya bos? Punya bos. Tapi biasa saya angkat kok, diangkat duluan sama dia. Ya otomatis bayarannya ya ke tangan. Nah, ini penganiayaan jelas-jelasan berarti Zaid. Ini sesuai dengan laporan setelah diperbal Anda telah mengakui betul-betul menganiaya. Tanda buktinya adalah ada satu sendal Anda. Kenapa itu tidak dibawa di warung kopi? Menurut guru saya kalau nyolong, kalau menganiaya harus ditinggal Pak itu. Di mana kamu guru kamu? Cilongok. Blon ya. Kayak guruan kos gitu kita. Masya Allah. Jadi jelas Anda telah mengaku bahwa Anda pelaku penganiayaan terhadap Umar. Ya mau bagaimana lagi Pak? Sebab saksinya udah banyak. Ya, berarti ini harus dilakukan kisos. Anda akan dipotong kembali sama dengan penganiayaan Anda terhadap Umar, bahwa Anda harus dipotong dari atas ke bawah 10 cm. Disitulah letak pemotongannya. Instruksi Pak. Apa kamu instruksi? Saya memohon kepada Bapak untuk berbicara sebentar. Ya. Menurut saya tidak harus dilakukan pengkisosan terhadap saya. Kenapa? Sebab tangan Umar yang saya lakukan, yang saya aniaya, yang saya potong, ternyata itu adalah tangan yang setruk. Setruk. Ya Pak. Coba dirinci kembali Pak. Nah, Bakar, kamu sebagai wali Umar. Ya Pak. Menurut pengakuan Ki Zaid bahwa tangan Ki Umar yang dianiaya, yang dipotong oleh Ki Zaid itu adalah tangan yang setruk. Betul apa tidak? Siapa bilang setruk? Orang sehat-sehat. Oh, setruk Pak. Setruk, saya tahu Pak. Sekali lagi, saya mau nanya kepada Anda, wahai Bakar, sebagai wali daripada Ki Umar. Saya bertanya kepada Anda, setruk apa tidak yang bernama Umar? Tidak. Sekali lagi, setruk apa tidak? Tidak. Jangan terlalu panjang tidnya tuh. Gua rasanya ini geli gedegernya. Tidak. Itu saking tidaknya Pak. Berarti dipanjangin pakai mad lazim. Berarti kori oke ya. Ya Allah. Nah, menurut walinya yang bernama Ki Bakar ternyata tidak setruk. Setruk. Kamu tahu setruk dari siapa? Dari teman-teman saya, informasi yang akurat. Siapa teman kamu? Ahmad Muhammad. Ya, panggil dulu yang bernama Ahmad Muhammad. Berarti sidang dihentikan. Besok sidang kembali pada pukul 9 pagi setelah makan wuduk
masuk. Ya Pak. Pak. Ieu mah jaksana hebat ye. Sok mingguan masalah ye. Geus boga nyana langganan uduk ye. Isuk sidang deui. Anda Ahmad Muhammad, betul? Betul Anda memberikan informasi terhadap teman Anda yang bernama Zaid bahwa di dalam informasinya yang bernama Umar yang telah dianiaya oleh Zaid itu ada stroke. Siapa bilang, Pak? Itu bagaimana sih? Zaid, bagaimana ini? Mat, Aisyah ngomong sok lelungan gitu blow out sia. Pancen cak sia eta teh. Stroke pan teu. Ye, aing mah lalagaan. Tuh, sia mah kos kitu jing. Cek aing ge jing. Kalau gitu-gitu tuh aing jing. Masih orang mana? Cisoka aing mah jungjang jingging wae. Asal pakai jing we Cisoka. Tuh ho jing. Mana jing? Itu jing. Geus moal jauh Cisoka teh kajen hukum ge. Jadi geus lagu lugot-lugot jelema teh kajawan. Asal loba jing 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 jing. Ah, enggak Cisoka kajen hukum ge teh kos kitu. Atau kutruk ka ditu geus. Nah, cek saya teh sian teu. Nah, aduh. Blon sia Muhammad. Sia blon. Atuh sia teh ngomong cenah stroke. Atuh emang ngalalaga sia aja. Panjing Umar aing hayang deuleu reaksi sia. Bebe jatuh sia teu kudu ka meja hakim ka dieu. Naon aing di modalan sia. Bawa ka dieu di samsuan. Juga aing lain sidang kos kieu. Cenah nah, yang jelas kata hakim, saksi Anda itu saksi yang sehat, saksi yang bisa bertanggung jawab, saksi yang betul, yang dia tidak mau kepleset nanti di akhirat. Tapi terhadap saya kan dia kepleset. Itu urusan Anda. Yang jelas bahwa Umar yang telah dianiaya oleh Anda itu betul-betul tidak betul. Sebagaimana pengakuan seorang walinya, ialah bakar tidak setrukan saudaranya yang dianiaya oleh Anda yang bernama Umar. Betul? Betul. Nu jadi masalah kieu, ieu mah ieu. Ki Zaid nganiaya si Umar dalam pengakuan Ki Zaid setruk kan berbeda. Nu sakumaha kamari urang setruk bahkan henteu dilakukan kisos lantaran henteu mu masalah. Nah iya pengakuan Ki Zaid setruk, sedangkan pengakuan Ki Bakar henteu. Jak Zaid setruk, Bakar henteu, setruk, Bakar henteu, setruk, setruk, ribut. Mana nu kudu dibenerkeun? Lamun memang aya walina, aya saksi menjelaskan tentang kesetrukan, ya berarti kudu dibenerkeun Ki Zaid. Tapi lamun eueuh saksi untuk membenarkan kesetrukan Ki Umar nu kudu dibenerkeun ialah walina. Nah eta teh lamun kabeneran aya saksina, ieu mah saksina eueuh. Teangan Ahmad Muhammad ternyata geus lari jana ka Palembang. Bung, ngadenge-denge selenting-selenting bahwa disidangkeun pekerjaan pelakuan Ki Zaid terhadap Ki Umar teh geus masuk perbalna ke kejaksaan. Zaid jeung Umar, Ahmad jeung Muhammad nu pernah melaporkan kesetrukan Ki Umar, lari nya ka Lampung ka ditu deuk ngahiji jeung gajah. Ka Lampung aing mah geus nyalametkeun diri abeh ulah pajar jelema. Jeleuweung nya di ditu. Nah, detehangan saksina eueuh, deui tetap. Ki Zaid mah berkeyakinan Umar setruk leungeunna. Ceki Bakar henteu sebagai walina Ceki Zaid setruk. Jadi pengakuan Ki Zaid tetap setruk, daek disumpah dia setruk Ki Umar teh. Kan lamun setruk cuman bayar dia teh kudu dipotong, teh kudu dikisos. Tapi lamun henteu setruk kan kisos dipertahankan ku Zaid sesuai dengan keyakinan manehanana sangka tidak setruk. Henteu setruk bae. Kumaha mentek walau koto alamun Zaid motongkeun toropan leungeun Ki Umar wa za'ama naksahu nyangka Ki Zaid teh kana kurangna torop yana semacam kempleng atau setruk
Fal mazhabu tasdiqu setelah disidangkeun di meja hakim jaksa memutuskan bahwa itu hasil persidangan tetap bersikuku. Zaid mengatakan setruk walaupun Ki Bakar henteu neangan saksi-saksina diputuskan fal mazhabu tasdiqu. Menurut mazhab dibenerkeun Ki Zaid sebagai pelaku anu ngabenanung naon kitu ngaranna mengakui kesetrukan Ki Umar eta teh in ankaro asal salamah lamun nyana benar-benar ingkar karena asal keselamatan leungeun Ki Umar. Saya mah tidak percaya kalau selamat tangannya yakni dia tidak setruk, tidak percaya tetap setruk. Komo lamun aya saksi-saksi kesetrukan mah ta eta teh tetep nu dibenerkeun adalah Ki Zaid fi udwin zahirin dina anggahota anu zahir wa ila lamun teu inkar lamun setelah tak disidangkeun teu bisa inkar nyana berarti harus mengakui karena keselamatan leungeun Ki Umar. Misalna aya dua saksi Zaid Muhammad na aya menyaksikan ketidaksetruk Ki Umar atau tambah mau tidak mau berarti pala yusodaku teu menang dibenerkeun Ki Zaid. Berarti dalam persidangan perbal setelah diperbal mana yang lebih kuat, pengakuan Ki Zaid kah yang lebih kuat apakah pengakuan Bakar sebagai walina? Sebab KBG kapan ieu teh hayang selamat membela diri. Ki Zaid membela diri supaya ulah dikisos, Ki Bakar membela supaya dikisos bae. Tak eta teh teu meunang diputus begitu saja oleh jaksa. Nah eta teh kudu ditinjau kuat mana ucapan Ki Zaid jeung ucapan Ki Bakar. Andai kata kuatan Ki Bakar karena dipinta saksi na Ki Zaid berarti Bakar nu dimenangkeun. Andai kata tetep persikuku aya saksi kana kasetrukanana nu dibenerkeun berarti Ki Zaid selalu kitu bae temen terus. Awaya daihi atawa Zaid ngan aya dua leungeun awarijlaihi wallahu a'lam.